Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittatun aw sab'un. Perkataan deui. Faslun Iya eta hiji pasal aqallul haidi hari paling sanna yaumun wa lailatun eta sapoe sapeuting wa ghalibuhu sareng hari kabiasaan sittun aw sab'un eta genep poe atawa poe wa aksaruhu sareng hari paling milana khamsatu asyara yauman eta 15 poe bilayaliha hari paling sakedap dihijikeun bilayaliha sarta peutingna anu ngalogatna kamari dihijikeun aqallut tuhri ari pang saaritna sakedap masa suci bainal haidataini antara dua kali khamsatu asyara yauman eta 15 poe wa ghalibuhu sareng hari kabiasaan masa suci arba'atun wa isruna yauman eta 24 poe atau 24 poe au salah satun wa isruna yauman lawan 24 poe wala hadda sareng teu aya batasan li aktsarihi pikeun lamina maha suci aqallun nifasi hari paling saeutikna nifas majjatun eta sakecret wa ghalibuhu sareng hari kabiasaanna itu nifas arba'una yauman eta 40 poe wa aktsaruhu sareng hari milana itu nifas sittuna yauman eta 60 poe. bisa dijelaskan ya adabnya. Yuk oyahna istri khususna kudu diperhatikan masalah haid pamagat dia sami sok sanajan henteu ngalaman haid tetapi kedah kuningna ieu pengutip kitabna muallifna teh laki Imam Nawawi tapi ngabahas naon haid berarti terang naon ilmu haid sok sanaos istri ya Imam Syafi'i pamegeut Imam Nawawi pamegeut langki nya di antara ulama anu ngarang kitab istri langki aya ngan saalit disebutna Pak tapi geuning ieu dina kitab mah sok sanajan lalaki ngabahas tentang berarti lalaki leuwih naon leuwih apa daripada awewe sok sanajan lalaki mah ya beueuhan tina kalawongan hareup eta mah otomatis naon penyakit kudu geubat ki ronsen bisi aya naon lupa di jero cepet panto tah paling disunatan disunatan pasti ngecer getih tapi lain di jero eta mah di luar teh lain di jero karena istri mah di mana jadi pangnak haid teh kusabab darah kotor keluar tina rahim melalui vagina Mr. P gitunya kan Mr. P teh alias palawangan hareupna awewe kubul wah yang disebutkan bahasa Sunda wani dan wani ulah jadi lain naon lain keluar tina dubur tina liang ngeok eta mah pasti geus ngadahar cengek loba teuing ngurus ngaranna gitu tapi keluar nanti palawangan payu ulah kaget nya isi contoh yang dila anyar kene kaget contohna misalkan ulah terus terang tah mantap ayeuna khususna istri ya kudu sing teliti fokus pamegat ge sing fokus kumaha kalau urang boga ati cek apaleun lah istri jaga geus rumah tangga teu paham dina masalah urang terdepan nyare naon pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun. Aqallul haidi ari pangsa eutikna haid yaumun eta sapeuting sapoe wa lailatun jeung peutingna sapoe sapeutingnya. Wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanna pada umumna awewe anu keur haid teh sittun aw sab'un eta genep atawa 7 poe. Nah, jadi pangsa eutikna paling sakedap istri mengalami menstruasi atau haid
eta teh sapoe saeuting. Nah make sapoe saeuting salibna sapoe saeuting teh lain sakecret ayeuna keluar subuh oke deui itu bukan head. Wah isti kadang-kadang kurang pahamnya sakecret ayeuna misalkan dia keluar ukur jam 12 kurang nepikeun ka isuk jam 12 kurang eta sapoe saeuting. Lamun jam 12 kurang aya anu pikeun ka jam 2 terus jam 3 nepikeun ka jam 2 deui teu aya eta mah sanes. Jadi head mah continue cret salib kedeui salib terus. Nah sapoe saeuting aya keluar laksana aja sakali salib. Itu teh nya eta sapoe saeuting. Lamun aya sakecret urus saja misalkan aya unggul lontong deui eta mah bukan bisa wae eta darah penyakit gitu. Biasa nah anu kitu teh awewe anu di KB teroskeun ka indung anu di KB cek cocok karena diatur teu anu di KB disunti boh di KB dinaon di obat lamun teu cocok karituna herna teu teratur keluar darah head tapi teratur atau sama sekali air untuk keluar darah head. Contoh anu di KB selama 3 bulan satu kali suntik 3 bulan di KB na khusus lama 3 bulan aya kadang-kadang 3 bulan eta keluarna karena kimia ada kimia pasti aya naonna aya pengaruhna kana awak urang itu moal sadaya kimia saya anu di Italian wae anu parupa KB anu Italian korobot pejero itu kerjaan awewe nah emang gitu kan aya nu ditok jos disuntik aya nu minum obat tiap hari aya nu ngage implan jarum diasupkeun ka dieu jarum 3 tahun jarum 4 tahun gitu boleh mana kejar urang pas nya engke kalau mikir ayeuna jauh kene geus sumatana eno ulah minimal istri teh sapoe saeuting tapi bari jeung kontinu nya sanes sakali waktu eta jam 12 tetep aya di eta sanes ya diperkirakan itu pasti adalah penyakit wa ghalibuhu kebiasaan anak umumna. Jadi kalau lobaan istri mah head teh seseueurna genep atau 7 hari alias 1 minggu tapi kebanyakan istri anu head teh saminggu rek genep poe 7 poe atau 8 poe pokona mah antara sakitu saminggu nya kurang leuwih eta kebiasaan istri anu head. Sareng ari maksimalna head paling lila sabaraha poe 15 yauman bilayaliha nyaeta 15 poe 15 penting berarti 2 minggu kurang lebih 2 minggu leuwih di 15 poe ka genep pelas ka 17 na eta damina darah naon darah istihadah ari istihadah darah naon darah penyakit gerak pariksakeun ka dokter bisa sesuatu anu mantap bahaya bisi kurang pariksakeun lamun 15 poe tos keureun berarti eta headna maksimal tapi lamun lebih geus 15 poe aya kene ka 16 poe ge geuning-geuningan kene ka 17 poe tah anu 16 17 eta pasti darah istihadah alias darah penyakit pariksakeun ka ahli bisi aya sesuatu alhamdulillah mudah-mudahan ulah kitu atau kan aya nama segala rupa penyakit kista dina rahim kista teh naon deui HIV alhamdulillah ka ahli HIV masuk ganti naon custos gitu custos juga marak celom ka dieu amin jaga nya bobogohan dijaga cara ngajaga anak kumaha urang make pakaian ge ulah pikabitaeun lalaki sarua dijaga ulah celom ka ditu ka dieu celok ka dieu istri sami hayang diputar sekolah tapi kudu seksi make baju di kaleup itu sing buning ge asal sing pantes katepona geulis nangis teu kudu naon teu kudu betah
tunggu citro jujur nangeng satu susu kahana bener pakai tiungan sak dieu jangkung mah buka mambupai pinguin lain kan ayam kate mau dijual halus kalau mah eta nangeng tunggu citro ayam kate sote nangeng mahalnya atau ayam ketawa kalau mah tunggu citro jujur nangeng ibu-ibu umur 50 ayo gitu pakai baju ketat jujur nangeng tunggu citro terus kumpal-kumpalan di telima gajinya BPH di tukang cepat nekat diri lu lama harus ketemu kalau bahagia terus kali duit ini Kiko ya dikaling jantung kayak terus 13 orang mewah lu namun orang kene awalnya halus semampai itu jika biola Spanyolnya itu udah gitu aja kalau orang yang mesti halus awak ya kudu nangge tuh baju pun kurang acar halus awak tapi ketika harapan umum wayang pakai baju anu bu lalaki ulah kena lalaki bener lalaki ieu mana-mana dicangcut teh atau bisa gitu tetep aurat lelaki paling saeutik antara buja nepikeun ka tukul ayeuna eta paling minimal urang lah ada lelaki mah nepi ka buja batasna buja nepi kana tukul bae atuh meureun make kolore unggul paman ka alun-alun ge aya era kan etika kan urang mah aya berpakaian menurut agama aya berpakaian menurut budaya benar teh cing budaya di urang make baju kitu sopan teh di batur sote di pantai pakai bikini PH nya rancang lain PH nya rancang misalkan nah tuh itulah pokoknya pakaian awe jalanan lupa tiga di Bali kan aya marahin teu anu biasa mah teu aya sebab jadi naon akhlak jeung budaya tapi anu cara biasa begitu maksudnya lebih berbau jelema dikolongkeun teu kadilaan teu kahana nya sebab naon kebiasaan di urang teh kitu amun di ditu mah ku sabab geus biasa hareha lalaki panjang awal lalaki make cancut mungkul awe make utang jeung cancut biasa we tuh hasrat raya-raya sebab itu geus jadi naon budaya ngan lain budaya orang Islam orang Islam budaya etika teh sopan disebut teh libas takwa pakaian takwa anu nutupan aurat sok sanajan lalaki tetap aurat mah kana dijaga komo deui istri mah jami'u badaniha illa wajha wal kafaini kecuali wajahnya dua tapak walaupun keur mandi make tium make rok bang mandi obat kulit gitu mah jeung ulah katempul di warungan contohnya mandi bebas itu 10 upload tetap kudu naon kudu muni neangan tempat anu muni kena mandi mah da bebas ieu kudu muni eta batas maksimalna 15 penting wa ghalibuhu nya wa ghalibuhu aqal tuhri bainal haidataini jeung aya paling saeutik masa suci terang masa suci dina sabulan awewe head contohna saminggu masa sucina sabaraha poe saminggu teh 7 poe berarti masa sucina sabaraha 20 di lamun 2 minggu 15 poe berarti masa sucina sabaraha 15 hari itu mah sebulan 30 hari we jajagnya sebulan 30 hari ketika awewe head 7 poe berarti masa sucina sabaraha poe kurangi 20 kurangi 7 jadi sabaraha 20 kilo berarti masa suci lamun ayeuna maksimal awewe headna 15 poe 15 penting berarti masa sucina 15 poe nah terus lamun misalkan awewe headna sapoe sapenting berarti masa sucina 29 hari loba berarti jam ibadah nah terus bang jelaskeun di dieu aqallu tuhri ari pangsetikna masa suci bainal haidataini antara dua kali head teh berarti sabaraha poe 2 minggu
khamsatu asyara yauman 15 poe 15 peuting. Lamun teh mah urang 2 kali head saminggu berarti seberapa poe? 15 poe we. Berarti masa sucina khamsatu asyara yauman eta 15 poe. Wa ghalibuhu nah rata-rata kebiasaanana istri masa suci nanti arbaatun wa isruna yauman eta 24 poe atawa salah satun wa isruna yauman 23 poe. Da kebiasaan istri hedna genep atawa 7 poe 30 kurangi genep 24. Lamun 30 kurangi 7 berarti 20 tilu antara 20 tilu jeung 24 poe masa naonna suci. Nah, lamun kebiasaanana 7 poe atawa genep poe hedna. Itu wala hada teu aya watesan li aksarihi pikeun kalobaana masa suci. Artina jang masa suci awewe eta maksimalna teu aya batasan. Kadang-kadang awe aya 2 bulan teh aya. Berarti sucina 2 bulan. Atau kadang-kadang seumur masa suci contohna anu tos menopause disebut. Anu tos teu bisa diboga budak jeung teu head. Contoh ibu-ibu anu geus umur 50 ke atas. Lepe eureun headna berarti manehna masa sucina saumur umur wala hadatna aya watesan. Di aksari hijang maksimal. Kalau awe umur 50 kali itu kadang-kadang geus beres naon. Ya, kadang-kadang umur 45 aya. Anu 50 keneh ge aya nu geus head keneh aya eta teh. Umur 50 tahun masih keneh head aya. Eta kemungkinan bisa naon bisa bawa keneh budak. Tetapi rawan cek naon mah cek dokter. Nya geus 50 tahun mah lawan untuk melahirkan. Termasuk budak leutik anu hamil ge rawan untuk melahirkan. Anu disebutna kawin usia dini, lain kawin yang dini lain. Kawin usia dini masih kena di bawah umur. Dan tadi rawan ketika hamil dan keluarkan orang nanti bahaya. Bahayanya kumaha? Karena terlalu sempit. Cek naon cek ke dokteran. Karena bisa membahayakan karena dirinya jeung membahayakan kasih anak. Cek saha cek dokter. Tapi kan pamila kalau urang baheula kawin umur sabaraha tahun 12 tahun nya. Tapi selamat. Salah. Aya nama aturan naon? Aturan kesehatan ngajaga ngajaga keselamatan si ibu jeung si anak. Si bayi nu aya dina rahimna jeung indung anu ngandung. Kita mau kawin teh kadang-kadang aya kakawat dari tanos sabaraha tahun isu. Gitu. Sabaraha tahun laki minatkeun 20 hiji akhir atau 2 tahun deui. Awe misalkan karek 15 tahun, aku 2 tahun. 15 tahun rasa berapa sudah SMA namun sekolah. Misalnya 20 awe marat dinaon dina ketentuan. 18 tahun Sarawak biasa. Tapi aya anu dikawinkeun ge pengaruh penting bisa dewasa terus asup balik jeung akil. Tapi urang kan boga peraturan pemerintah. Eta ge pemerintah ge lain naon lain kira-kira tetapi riset teh menang meneliti jeung observasi bisa membahayakan karena kandungan jeung kana diri ketika engke kontraksi lahiran. Nah, yang kurang mah ya kawin orang nah. Ya, misalnya ulah teh dapat kena keluar misalkan ya 2 tahun ini kawin. Slow. Nah, eta. Jadi head teh paling saeutik sabaraha poe? Sapoe, sapoe kebiasaanna genep atawa 7 poe. Maksimalna 15 poe 15 poe. Masa suci paling saeutik sabaraha poe? Masa suci paling saeutik aqallu tuhri bainal haidataini. Masa suci antara 2 kali haid dina sabulan. Berarti masa suci sabaraha? 15. Lamun kebiasaan masa suci 24 atau 23 poe. Lamun maksimalna teu aya batasan. Ngartosnya? Istri ngartos? Kudu ngartos. Ulah misalkan unggul tapi bingung. Mungkin naroskeun. Nah, ayeuna nu kadua masalah nipas.
ari head magetih anu kaluar tina rahim awewe melalui palawangan hareupna dina kaayaan keur sehat. Ayeuna nipas, ari nipas naon? Sarua. Getih anu kaluar tina rahim melalui palawangan hareup awewe sageus ngalahir. Tah eta nipas. Paham teu? Ari nipas mah getih anu kaluar tina rahim awewe melalui palawangan hareupna ketika sesudah melahirkan. Tadi disebut getih naon? Nipas. Sekali deui jadi taro sieu malaur. Ari getih nipas mah nyaeta getih anu kaluar tina rahim awewe melalui palawangan hareupna ketika sesudah melahirkan. Tadi disebutna getih naon? Sakumaha batas minimalna saeutikna getih nipas aqallun nipasi majatun. Pang saeutikna getih nipas teh sakecret. Beda jeung head beda? Beda. Ari head mah sapoe sapeuting, ari nipas mah kur sakecret. Kur aya we ngagaret dina cangcut. Ambeuna si tai potok. Potok aya di dieu nya. Moal mungkin tai potok teh urang jam digituan baru dina tanya. Tapi nabi nya sakecret terus lah ulah tinggi bayang kedengar tuh sakecret tiga kumaha nya sakecret masa bulan gitu atau sakura sakecret paling saketik ini pas masa sakecret wa ghalibuhu kebiasaanana pada umumna kumaha nipas arbauna yauman 40 poe. Jadi kalau lobaan istri anu geus ngalahirkeun terus aya nipas eta teh kabiasana 40 poe. Wa aksaruhu sareng ari maksimalna paling gila getih nipas kaluar teh nyaeta situna yauman 60 poe. Jadi panglaminna 2 bulan kaluar naon teh getih nipas kabiasaana 40 poe. Lamun paling saeutik saket paham? Paham. Paham. Jelas. So, kayak perterusan tuh. Ya, ulang itu. Getih ini pasti artinya naon? Biar anu. Paling saeutik getih nipas kumaha? Kebiasaanna 40 hari. Maksimalna 60 hari head artinya rahim dina kaayaan eukeun paling saeutik head sabaraha poe kebiasaanna 7 poe atawa 7 maksimalna 15 poe 15 peuting make peuting 15 poe 15 peuting paling saeutik masa suci antara 2 kali head dina sabulan sabaraha poe 15 kebiasaanna 20 hari paling loba tidak ada batas. Wallahu a'lam. Eta di sambulan buku catatan teh. Ini ieu naon teh? Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi